Datang tengah teman datang tengah teman ibu paklingan rana era ingkang prapta kang samya prapta Asyapira aku gelis-gelis teuing kanca Nyai coba aduh nepika indah hoy kieu kanca flamboyan pisan saha geuningan simatria ngaranaka ngaran akan teh Amar Sakti. Amar Sakti di mana Cikau Ngadi? Cikau Ngadi leres. Bade naon ka dieu se? Hoyong terang we anu kakasina Dewi Puspa Kancanawati ieu. Saras kawan ai kitu kumaha keke. Tuh, kita enak di Gusti ngaku. Aduh. Ya aya meuli bed koper we anjing. Dengan teh satria teh anyar pinanggi, anyar pinanggi da kala teh met tepat. Tos kalungan caroge. Kalau lamar kacan ngadusaki ujung hingga salaki kabogo ge teu gaduh. Oh, atuh bae. Dupi tipe aya tipe naon nya kangge karasep kitu lalaki kudu kumaha nu jangkung nu beke nu kumaha kaula mah naon nu karasep kumaha kanu laki-laki butak kumaha kaula mah mangga teh teuing nyangakeun asa soleh kabeneran mun belang betong salatna naon najan mari jeung nonton bol ge kaula pisan kan termimpi tumbang laras kawan bade ngiringan atuh kan tenan biasa gitu nya urang pada mimpi tumbang gerayu ka dieu rasa beres ini poin ke basisir itu aya ditunya kayak wae mah jangan tilam ayamnya rek nyangan sama kayaknya